menerpa badai habis. Masihkah ada perasaannya? Wah, anu galau tuh. Gitu ah. Kegalau sih lai, serangan lai sama. Tadi situ, jogging aja. Ya. Ini lagu sedih tuh, yang lapar ih. Gak hubungannya lagu sedih jeung lapar. Keras ya mah. Maksudna mau saya nyanyi, aing bisa sare. Sugan we seubeuh gitu nyanyi. Siap, lagu sedihnya. Oke. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela. Kau dengannya. Ben mori budak. Aduh, keras. Krom, aing tekor cuma gara-gara kamari. Ai sia tekor kunaon lai bolai. Aing leungit gara-gara sia kamari. Leungit di mana sia di? Ngomong singkat jelas ya mah bolai. Hese aing ngomong jeung urang lembur mah pemikiran deet. Maklum tuh lai sia mah. SD oge tuh lulus aing ih sia mah. Sia mah sok lu curhat. Aing kepeuting oge ye, dut aing leungit. Nah, lebok sia. Oh ya, enak lai. Baturan aing di dieu. Aing tadi sorangan wae bete. Mun baturan. Sorry Krom. Aing teu bisa ngadengar curhatan kosong. Sok ngadengar mangkat, bisa begadang. Heuras sia mah lai. Eureun gawe sia deh. Aing teu bisa begadang mah. Duh, Krom. Aing teu bisa rek mangkat sukan subuh. Kedeung lai. Baturan aing atuh sia mah 10 menit we. Kedeung ieu. Emang rek curhatan sih sia. Eta lai masalah gawe teh ya. Maksudna KTP-na can jadi lai. Ari sia Krom. Atuh mah bisa gawe aya teu boga KTP acan mah. Teu nyaho engge lai. Pak RT tuh KTP aing can jadi-jadi geus lila oge. Ari sia Krom. Atuh tanyakeun ari can jadi-jadi mah. Pan aing tadi geus ngomong bolai. Ai sia malah nyengir deh ge. Aing pusing ye, can boga keneh pagawean, boga kabogoh ngomong wae. Ih, ripuhnya. Ngomong naon di Krom? Aing teu ngarti kayak masa cinta mah. Pokona mah kabogoh aing hayangan dibere kepastian lai. Era aing sia mah unggal bobogohan Brexit wae. Gaya sia ngomong teh sesuai tampilan. Emang dikita di Krom. Gitu we lai. Pokona mah bobogohan nyumput. Raku, terus gede masih punya kecil nyumput. Lain ucingan nyumput bolai. Maksudna pacaran ngumpet-ngumpet ngarti teh sia. Tah gitu aing karek ke hati Krom. Malum, geus sila gawe di Brazil jadi poho ngomong bahasa lemur. Gaya sia bisnis koyup oge. Nyori sasia yang bis koyop. Totau amat di sia. Nyaho lah. Pan aing ke kamari di bejaan si Tio. Si Tio denges ya mah. Gosip ya mah. Iya, ronggaran yang kan ket kun, angkeun sia. Nah, bagararan deng. Pak RT ciri koe tuh. Kunaon sedih? Atuh-atuh wae. Oh iya bawel. Sang ceri. Sia madak. Di baraja ngaralaan wae. Pak RT ciri koe tuh. Mah ngagalitar deui leung sareng baragus mah. Aing. Eta babangus padu wae amat. Suaranya nggak bagus. Ngan teu kapake we. Ngomong-ngomong, Pak RT gering naon lai?
Nya beri non boa. Pokoknya mah cilik wae karunya si main ge. Mending urang longok. Kitu-kitu ge teh urang dak. Karunya. Ayo gaskeun, tapi nang nyamper stok pemula. Dak. Ah, Enak yuk. Dul, aing nungguan di TKP ya. bawa ya ngomong ae. Assalamualaikum. Teh. Assalamualaikum. Teh. Waalaikumsalam. Kunaon di ciri kowe PRT kesedak ketik anget ih. Heuyeus ya, heuyeui. Aing ngeuling dak. Geuing naon di partai? Lemah amat. Lain lemah lain. Aing mah anak baul. Heus sih emang lagi bener. Tapi hampura ya urang teu mau bobo acan. Aya gedang buruk. Heeh. Padahal mah duit loba PT. Kan buru-buru gua panik. Jadi udah ke bawah duitna. Man. Hayang omong aing. Dul. Saya kemana? Aing balukang cek krom. Teka tempoan cema. Pecek meureun kromo terus si Adul mah. Ari ka mana sia Dul? Banyak ge aing gede sia de kieuna. Teka tempo. Ih, aing bos keuyeub. Aing bos keuyeub dulu aing mah, bos mencret. Kemarin ge aing dipencit ke PRT Dul. Oh, saya nyogok Pak RT. Pantesan saya tadi tewak polisi. Oh, Krom, kamu lanjut ke PRT. Tok Korea aing. Aduh, ripuh. Aing sia ari ka mana di Dul? Lu bener. Ada ngajakan siang ngomong Pak RT. Emang Pak RT keunaan di Dul? Gering, si Polai tadi cirik wae. Tah Dul, kawalat, kamar si nyokot tweet aing. Soalnya aing kamar terido Dul. Geus lah. Duit ulah diributkeun, gampang bisa kena di teangan. Geus ayeuna mah urang longok Pak RT. Moal Krom moal ilu aingna geus kecewa. Coba aing rek mangkat di sukan subuh. Enggak saya krom, orangnya duaan, paling si Polai mah. Geus ayo Dul. Teuing si bola mah. Paheun ngagotong. Goblok kemana sih dia? Yo. Kawalat teh si aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon di teh? Gering teh, tar bebeja ka urang. Pan. Aing ngeuling banyak nya. Oh, untungna. Yuk. Gara-gara sia ieu krom PRT gering tuh. Naon lai? Jadi nyalahkeun ka aing geuningan. Eta meureun gara-gara aing nyeun diskotik, itu bukan modal. Jadi we geuring. Lain ini otik lai. Aing nek amai nyokot duit si online. Aing ini geuning aing ieu. Pantesan si Polai tadi ngomong. Tapi nak orang teu percaya Pak RT. Lu bener sih Dul. Emang si Bolai tadi ngomong gitu ke sia. Beneran lai. Waduh. Aing bisa-bisa beak ya digabungan ke budak mencicing di dieu. Ampuna na aing ampe hanya. Aing nya yang nyokot duit semua lai. Awalan aing jadi ieu. Ama aing hip wae ama ngian. Makan manehna nu panggedenan duit nanya-nanya. Manehna panggedenan. Orang seorang Pak RT geus tobat. Haidak deh orang gebugan. Kadang heula Dul. Pak RT mah geuring. Dengan si Polai tah. Heuh bener lai. Bisa dak botan. Hayu. Sia. Sia. Gerak kah? Ayo deh. Cepu sia.
Pas apa saing Raden jadi kieu. Pas apa saing Raden jadi kieu. Duh, Gusti. Iya, mau muda ieu atuh kan amahnya di ungan banyak. Baik ai nak hai. Unuh. Siapa gara-gara siang dia digewotan ya. Semputkeun kana senang sih. Tengok. Iya, mau muda ieu atuh kan amahnya di ungan banyak. Alah, gandeng. Ya maaf, mas atuh. Tengok. Siamadak. Ibarajaan ngaralawan wae heuras. Harunya Pak RT, ieu mah ngagalitar. Leheung suarana bagus wah. Mending kena aing. Turu. Dul, mereka mana?